Titik, apakah orang Karembi bisa membaca Al-Quran? Belum tentu. Apakah bacaan orang Marga Laksana dengan orang Jawa apakah sama? Belum tentu. Gagah, keluaran Mesir, kiai masyhur, tapi ketika membaca surat Al-Fatihah di Wonosobo ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kungain, Bu. Di urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi belum tentunya mak letah orang Jawa itu bisa jadi alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring gaduh dosen S2 S3 na di Mesir, tapi namina itu bukan mustain tapi mustangin. Karena letah orang Jawa ain itu ngain. Alhamdulillahirabbil alamin itu ngalamin. Khalil itu jadi Khalil. Sehingga titik sudah ada, harokat sudah ada, apa yang belum cukup adalah ilmu tajwid. Nah, saha anu ngarumuskeun ilmu tajwid? Bapak tajwid dunia namina Abu Ubaid Qasim. Nah, sabu Abu Ubaid Qasim. Nu ngarumuskeun titik saha? Hah? Lamun poho kieu we nu ngarumuskeun titik saha? Nu tadi. Anu ngarumuskeun harokat saha? Anu cekeneh. Anu ngarumuskeun ilmu tajwid saha? Anu bieu. Meh teu lieur, Pak. Hah? Itu. Ku Nabi ka para sahabat, ku para sahabat diajarkeun deui ka para ulama, ku para ulama diajarkeun ka kiai, ku kiai diajarkeun ka ajengan, ku ajengan diajarkeun ka ustad-ustad, ku ustad-ustad diajarkeun ka murang kalih putra putri ibu bapak sadayana. Mantak sim kuring masuk heran ketika ayeuna ada orang tua yang merasa keberatan diminta iuran ku ajengan rek kegiatan muludan, diminta iuran ku ajengan bari jeung saikhlasna untuk rajaban, diminta iuran untuk kegiatan tablik akbar dan tasyakuran, kadang kawi sok heran. Justru jasa terpenting itu adalah ulama ajengan nu aya di lembur. Ngadidik, ngatik, ngajarkeun huruf, harokat ka murang kali urang sadayana. Tanpa mereka kita tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah nyambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo lamun di Jawa, di urang mah pami diemut-emut kusim kuringnya, di Sunda mah lebih abot janten ajengan, janten kiai, Ustaz. Di Jawa mah teu sirikna pintu mobil dipangmukakeun. Kiai datang rek pengawasan, wah dibukakeun ti hareup keneh dikawal. Sim kuring makan gabung heula jeung tukang cilok biar ge dihareup. Di Sunda mah jadi ajengan teh ripuh, Pak. Kudu rapi, kudu pantes, kadang kawis kudu disorban, da teu disorban mah teu jiga kiai. Mantak tadi ge itu Pak Ustadna. Ayah santri nembe teh di mana hare-hare we giliran sim kuring ka dieu langsung salim. Pan yang dilihat itu adalah penampilan. Berat, Bu. Di Sunda mah encan kudu pantes, encan kudu rapi, di calana disangkana oh ustad ngoboy mana ustad gitu. Di gamis diomongkeun keneh wae mah di asapang ustadna. Ripuh di Sunda mah dipikir-pikir. Sim kuring nuju alit kene buku, nuju yusu alit kene, kadang kawis alim janten ustad jadi ajengan, jadi tukang ceramah gitu, jadi tukang ngadongeng gitu, alim. Saur sepuh, saur tatanggi, saur sadaya, nah sepuh teh janten kiai. Sim kuring alim, karena ningali janten kiai teh ripuh susah. Kantos tiap dinten, hampir tiap dinten itu, enjing-enjing bada subuh teh sok aya tamu ka bumi.
kapun bapak akang uningan pun bapak sering ka ditu. Assalamualaikum, kumsalam. Punten Pak Ustad, nyuhunkeun pidoana, murang kali abdi nuju teu damang. Ustad teh biasana, oh kunaon? Ieu duka, duh katawisna mah lambung duka naon hoyong didoakeun we, demam wae. Ustad teh asup ke kamar tah, meh rada jiga ngadoa teh. Meh teu kanyahoan, muhun ku abdi dicanak tah. Cai aquana teh. Bawa ke kamar, padahal mah teu ngadoana naon bari gitu ya. Ya. Dibongkar ieu mah ya. Padahal mangan saukur tawasul wungkul ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan didamangkeun. Ditiup we. Kanu cai kitu nya. Meh rada jiga keluar ti kamar, ibu ayeuna maleueutkeun, balurkeun caina kanu kinten-kinten karaos. Murang kali ibu dibalurkeun tah. Beres kitu teh, lain uluk salam pamit. Sakantenan Pak Ustad, bade namut artos. Di Sunda mari jadi ajangan jadi ustad jadi kiai teh mantak simkuring teu hayang baheula keur leutik keneh nempo si abah ningalipun bapak waduh jigana ripuhnya cetek gitukeun kudu pantes meus-meus sagala ustad syukuran ustad bubrag ka alam dunia mah hinum akekahan ustad disunatan ustad leres teu ngawinkeun ustad gering ustad maot ustad ripuh tadi gaji dia jadi ustad mantak kadang kawis mah ya Allah simkuring sok ngadoakeun mudah-mudahan janten ustad jadang ajengan komo cicingna di Sumedang komo cicingna ditempatkeun ku Allah teh di marga laksana sing disabarkeun sing diangkat derajatna mantak ketika ngadangu ajengan arif diangkatkeun umroh alhamdulillahirabbil alamin dugikeun wah yo karena rencangan di kantor teh ieu mah ustad balad urang alhamdulillah sugan pan katawis gitunya itu kadang kawis da jantan ustad jadang ajengan komo di Sumedang komo di lembur mah wah kedah sagala rupi masagi benten sareng di Jawa dihargai ilmuna mantak simkuring ka ibu-ibu sadayana titip nyabunya sanes nu kedah dijugjug jauh-jauh angang di teang teh sanes ustad-ustad anu viral wungkul tapi cekap cobi aya ajengan aya ustad di lemur ibu-ibu hadir ka pengajian siap Bu ya. Apapun motivasinya nya di dieu aya rutinan tiap sasasi sakali mingonana aya tiap dinten Jumaah cobi sajumaah wungkul we Bu amankeun waktu geus peujeuh Senin ka mana reunian SMA Salasa ka mana reunian SMP Rebo ka mana kumpul ibu-ibu posyandu Kemis ka mana aya sosialisasi stunting Jumat ka mana hadir pengajian Sabtu ka mana ngaliwet jeung aparatur desa Minggu ka mana ulin di wae mantak lieur simkuring ngan titip apapun motivasinya apapun ibu-ibu kegiatannya sesibuk apapun ada pengajian mah sumping siap Bu ya. Tong sieun ayeuna kudu sok nyiniran ka ibu-ibu wah kerudung giliran ngaji mah asa panglandungna tapi kalakuan kitu keneh simkuring nu bakal ngabela pangeulana siap sok sanajan orang marga laksana tiung pageuh giliran dibere dangdutan teu cukup pusa lagu kajeun pengajian hadir istighosah hadir giliran aya kudarengong panghareupna wios pengajian istighosah hadir giliran aya senam panghareupna ngengklak wae wios simkuring mangabela lebih baik ayeuna urang hadir pengajian walaupun kelakuan kita belum baik sepakat daripada ayeuna urang kelakuan teu bener hadir ka pengajian teu bener mantak simkuring masuk ngajampe tiap ketemu dengan ibu-ibu geus ulah mikiran omongan tatangga karena hari ini dengan kapungkur itu berbeda
Mungkin kapungkur ketika ibu bapak tidak mau mendengar ocehan tetangga, cukup asup ka imah, sorolokeun gerbang, kunci pantok, asup ka kamar, tulakan, perem, selimutan, teu nyaho nanaon, tatangga rek ngomongkeun kumaha wae. Betul? Tapi hari ini ibu geus nyorolokeun gerbang, geus asup ka imah, geus ngunci panto, geus nulakan kamar, anger bisa nyaho batur ngagogoreng urang dan nempok story WA batur julid ka urang. Betul? Mantak antepkeun ayeuna mah kumaha urang we. Sim kuring alhamdulillah ajengan Arif nikah tos aya 10 tahun. Tos aya 10 tahun kira langkung. Tahun sabaraha? 2014. Sim kuring nikah tahun 2020 hiji. Sami. Tahunna benten tapi murang kalihna sami atos 2. Anu ageng tos sabaraha? Kelas 2 SD. Sim kuring anu ageng tos nikah. Anu kadua kelas 2 SMK. Nah, orang Sumedang Selatan, Pasanggerahan Baru. Ah, didinya Cimareme. Nah, gitu. Itu. Nah, cenah 2020 hiji karek kawin pamajikana saha tuh kumaha cara ngalahirkeunana gitu nya. Nah, pokokna mah kitu we rumusna nikahna mah paneri murang kali nu kahiji atos nikah murang kali nu kadua SMK kelas 2. Nah, tos gitu. Apal ibu rumus ekonomi? Buy one get three. Beli 1 dapat 3. Jadi cenah gitu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sareng Siti Khadijah kan gitu buku. Beda 14 tahun, leres. Beda 15 tahun. Sim kuring alhamdulillah sareng istri teh bentenna teh 14 tahun, Bu. Jadi pami aya ajengan, aya kiai anu istrinya banyak, Pak. Kang, istrina seueur, anu kahiji parawan, anu kadua parawan, anu katilu parawan, bohong lamun dalilna sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bohong. Dan Nabi mah pertama nikah teka Siti Khadijah heula, anu posisina janda leres. Mantak sim kuring oge meh supaya hiji waktu aya kahayang dalilna teh jiga Nabi. Itu dongeng nama ya. Itu. Aya di dia Aisyah, calon Aisyah ya. Nah, ibu bapak jamaah sadayana. Nah, itulah anu kusim kuring dititipkeun panginten ka ibu bapak anu utamina punten tolong tingali sanadnya leres. Tong dugikeun ka ayeuna urang gampil percanten wah tenang. Bade masantrenkeun ka mana duka ka ditu. Di mana pesantrenna? Wah, pesantren internasional semisal. Pesantren mana? Ngaosna naon tahfidz Al-Qur'an. Ternyata di pesantren itu tidak ada guru yang hafal Al-Qur'an. Kan sedih. Badai ngaos hadis ternyata kiaina teu pernah masantren. Ajenganna ngan saukur ngaji dina YouTube, ngaji dina Google. Entong dugikeun ka sapertos kitu. Karena berbicara Al-Qur'an yang asli wae itu teh runtut. Mutawatir lah wami hadis mah ti Nabi diajarkan ke sahabat, ti para sahabat diajarkan para tabiin, ti para tabiin diajarkan ke para aulia, ti para aulia diajarkan ke para kiai, ti para kiai diajarkan ke para ajengan, ti para ajengan diajarkan ke para ustad, ti para ustad diajarkan ke murangkali ibu bapak sadayana. Kitu bunya. Titip tisim kuring mah pokokna tong dugikeun ka ayeuna ibu bapak nitipkeun murang kalih sanes ka ahlina. Tong wara kanu tebih di Marga Laksana ada pesantren namina Nurul Ulum. Cahaya keilmuan, cahaya pirang-pirang ilmu cukup titipkeun ka ajengan Arif. Support ku ibu bapak sadayana. Supportna ku cara kumaha percanten nitipkeun murang kalihna. Ya Bu, siap? Siap nitipkeun murang kalihna? Doakeun murang kalihna supados janten murang kalih anu
soleh solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sadayana eta panginten anu tiasa didugikeun ku simkuring, nu utamina simkuring ngadoakeun ka murang kali santri, mudah-mudahan anu tos diwisuda tidak cukup dengan prosesi wisudanya. Masih banyak ilmu yang belum diperoleh, yang belum diajarkan ku ajengan arif. Tetap wisuda bukan terakhir ngaos, itu hanya sekedar prosesi, tetap ngaos nak mah. Siapnya. Teras anu kadua ka ibu bapakna sami kitu da geningan kedah dipasihan contoh heula murang kalih teh teu tiasa ujug-ujug ayeuna murang kalih soleh ku dicontohan mah ibu bapakna ngaos heula sepakatnya ngaos gitu. Teras ayeuna ibu bapak pami bade ngaos tong dugikeun ka khawatir kana cariosan nu sanes, cariosan tatangi entong. Pokona mah lebih baik saya yang masih kelakuannya seperti ini, tapi saya mau mengaji daripada didinya ngaji henteu kelakuan gitu keneh, guys, begitu. Nah. Simkuring istri buku backgroundna bukan santri. Mungkin beberapa orang mah ada yang tahu dengan rumah makan Tanjung Rasa, Cimareme. Nah, ada rumah makan Tanjung Rasa tutup aya nama. Aya rumah makan Tanjung Rasa. Aya nama nu gaduhna teh ditikah ku simkuring. Gitu. Da janda. Itu aya boga salagi keneh mah teh dikawin. Nah, ditikah ku simkuring. Istri simkuring pernah widi nuju Agustusan. Uyos teu abdi ngiringan pawei sareng ibu-ibu nu sanes. Kumaha kitu? Aya joget-joget kitu, aya senam-senaman kitu. Uyos. Teu isin kitu. Kebilih maknya istri ustad gitu minantu ajengan gitu kajen lamun aya nu ngomong lebih baik urang kieu keneh joget pangharepna pamajikan ustad ceuk kitu kan daripada didinya kitu wae lain pamajikan ustad sareng simkuring teh kitu kan dugikeun ka simkuring nya ngamotivasi ieu mah gitunya sehingga entong dugikeun ka gampil lah wah urusan tiung urusan naon ayeuna mah seueur nyinyir teh julid teh nanaon teh lamun urang ngandelkeun nyinyir ngandelkeun julid moal ngaos-ngaos laras Bu moal mangkat-mangkat antepkeun itu nya sepakat Bu sepakat urusan kieu mah asa didukung teh pan ibu-ibu mah ya ibu bapak jamaah sadayana eta panginten anu utamina doakeun simkuring sareng ajengan arif insyaallah bade angkat ka tanah suci kaping 23 Juni. Bade angkat kaping 23 Juni, mudah-mudahan dipasihan kalancaran. Sadayana buku pidoana aya 45 jalmi. Bilih aya nu naros di palih mana atuh Kang kantorna di Payunan Islamic Center, Payunan gerbang utami pisan. Ibu-ibu pami bade kaditu kaleresan nuju Al Hidayahan mangga teu sawios. Bilih nuju Al Hidayahan teras hoyong ngiring ka jamban pan di Islamik masuk kalalotor geningan jambana rarujit wios teu orang marga laksana orang Karembi ngiring ka kantor travel umroh kangge ngiring ka Hampangan Wungkul wios Assalamualaikum manawi ibu tiasa dibantos bade ngiring ka Hampangan mangga itu nya leres Bu ieu mah leres sanes tawar gatra sanes komo rengse ti toilet keluar ti toilet sakantenan abdi daftar umroh wah toh pisan itu insyaallah sok sanaos simkuring kadang kawis tara ti enjing didinya tara naon namina teh kaleresan bilih simkuring nuju teu aya ibu-ibu bilih di Islamik teu kalebetkeun wios ngiring di kantor travel sambil ngadangukeun mangga hoyong didamelkeun cai teh mangga hoyong didamelkeun cai kopi mangga hoyong didamelkeun cai susu teu dibawa ibu bapak pokokna mah salam silaturahmi ti simkuring ya jenengan simkuring nahru linggih di bongkok insyaallah sadi dinten ngurus travel umroh bade ngadampingi sanes ngabingbing ngadampingi ajengan arif angkat ibadah umroh di kaping 23 Juni aya oge ti palihan dieu teh Ustad Dani sareng Ustad Aep Ustad Aep mah teu di dieu Ustad Aep Cipameungpeuk diangkatkeun umroh teh tilu jalmi ku salah sawios dermawan anu gaduh wisata di
marga laksana nya utami nama nu kahiji hoyong didoakeun mudah-mudahan dipasihan kalancaran, kadua sadaya jamaah dipasihan kesehatan, terus sadayana jamaah sauwihna dipasihan rejeki anu luar biasa deui, umrohna mabrur mabruroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sadayana tangtos tos langkung ti sajam ti sim kuring hapunten nada pangapunten anu kasuhun tangtos seueur kakirangan sareng seueur kalepatan utamina nyuhun ke dihapunten hatur nuhun tos diangkeun silaturahmina sim kuring bade nutup ku pantun saninten buah saninten diical di parapatan hapunten sim kuring hapunten tangtos seueur kalepatan buah nanas, buah salak, buah sawo, buah delima, eta mah nami buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.